Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang kasadayana. Satu acan urang ngawitan, urang madoa heula. Mangga Neng Fitria Ningsih acan diajar hayang urang ngadoa. Daramang sadayana. Absensi hidup kedah diisian kin saatos pembelajaran ya. Wilujeng ka hidup sadayana anu tiasa naik ke kelas 11 mugia hidup sadayana langkung soson-soson deui diajar di kelas 11. Urang ningal di kana pelajaran atanapi materi minggu kamari teh geunaan naon? Minggu minggu kamari. Lamun diskusi teh urang aya naon? Panunggu catur minggu kamari urang diajar panunggu catur. Ayeuna urang diajar ngeunaan hiji karya sastra anu teu biruk deui salerosna mah hidup tiasa janten tering maca hiji karya sastra eta tapi sok sanaos seueur macana dina bahasa Indonesia teu sauyos namun hidup terang nu kitu teh naon namina ya. Supados teu nyakolong kana waktos urang tinggal biasa hidup maca hiji teks anu parantos ku ibu di share dina classroom. Mangga ku hidup sadayana dibaca dina jero HP terus dipahaman eudina ku ibu di pasihan waktos salami 7 menit. Mangga pertarosan deui ngeuna araon eta carita teh tentang naon atuh? Tentang naon eta carita teh? Saatos dibaca yeuh ku hidup sadayana nembe teh di awal dugi ke akhir. Nah, tentang naon eta teh carita teh? Tentang ibu nu mikanyaa anakna. Ya, pinter. Saatos dibaca di awal dugi ke akhir. Eta teh kalebet kana karya sastra naon bager? Carpon pinter jelas bon. Ayeuna pancen hidup kerjakeun secara kelompok masing-masing ya 5 orang tugas nu aya dina classroom ku ibu parantos di share tugasna nyaeta nganalisis anu nembe parantos dibaca ku hidup carpon ini dianalisis unsur-unsur intrinsikna sareng kaidah kabahasaana. Waktosna samenit deui. Kumaha aya nu parantos rengse? Sakedap deui Bu. Waktosna tos rengsenya samenit deui ya. Usaha teh nu bade tipayun waktos ieu. Mangga. Nu sanesna tiasa di-mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Fitria Sedatunisa ti kelompok 2 bade ngapresentasikan tugas anu atos didiskusikeun ku kelompok 2. Anggotana Agisna Awalia, Amel Syaputri, Selma Aprianti, sareng M Reza Nugraha. Tataan para palaku jeung watekna nyaeta Yayang, Bager, Dareuhdeuh sareng isinan. Emi, Welas Asih, Bager. Di mana latar tempat eta kajadian di Balai Papiliun di Bumi Yayang sareng di Kota Kembang. Iraha waktu kajadianana nyaeta dina waktu isuk
sabada magrib. Sareng tanggal 3 poe Salasa sabada lohor. Kumaha galurna nyaeta ngagunakeun galur mundur. Kumaha puseur sewangna nyaeta panulis nempatkeun puseur sewangan jalma kahiji. Sawangan jalma kahiji ku kecap kuring. Amanat naon jelaskeun kumaha amanatna. Amanatna nyaeta jadi jalma kudu silih asah, silih asih, silih asuh, prok prek prak konsisten na ucap, sing yakin ka diri jeung nu boga anjeun ulah nyalindung tur nyalah mi Gusti, tong samar tenjo bisi kaduhung engkena. Naon tema tina eta carita? Temana nyaeta tentang kekeluargaan. Nyaeta nyaritakeun kanyaah indung ka anak. Tur kahaneuengan yayang anu teu tiasa bependak sareng Emi lantaran emihna kaburu ngantunkeun. Kaidah kabahasaan. Kecap ganti jalma kahiji ngagunakeun kecap kuring. Kutipan kalimahna nyaeta peuting harita kuring ngorejat hudang satu tas dicai. Kecap ganti jalma kadua nyaeta ngagunakeun kecap hideep. Peuting tadi kuring patepung jeung anjeun poe Salasa hareup hideep bisa balik ka imah. Kecap ganti jalma katilu teu aya. Kalimah langsung. Tapi da emih melang pisan ninggalkeun yayang. Bisi poe Rebo balik ka dieu heg emih geus eueuh di imah. Dareudana nu dipungkas ku ci ibu nu nyungkrungna pongkolak panonna. Kalimah teu langsung. Peuting harita kuring ngorejat hudang satu tas dicai. Napa imbara ci ibu nu ieu weuleh nyangkrung na pongkolak panon anjeun direka ulang deui ku panon kuring. Sakeclak-keclak nyacelakan jadi ngamalir. Masihan ieu bibi murobatna teuing ka mana. Cak-cak nu ngarayap na palang dada sorana ngahudangkeun kuring nu keur anteng na alam sawangan. Hatur nuhun, sakitu presentasi ti kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Neng Fitria Saida anu parantos ngadegikeun hasil presentasina. Saantos sadayana tadi presentasi ti unggal kelompok. Nah, hideep tiasa nyimpulkeun tina anu dipresentasikan tadi. Nah, tong hilap pada melan hideep hasil analisisna ditulis di Google Classroom ya. Nah, urang demo tadi dina dinten ayeuna urang parantos diajar naon wae bager kahiji. Tadi maca naon? Pinter maca caron. Terus naon deui? Analisis. Unsur kebahasaan. Sareng deui. Bahasa. Ya, struktur sareng kebahasaanana. Naon wae unsur-unsur intrinsik nu aya dina carpon teh? Tema, terus galur, pinter, terus palak tempat, pelaku, pinter, sareng amanat, iya, tema terakhir. Nah, eta sadayana unsur intrinsik, anapi unsur-unsur anu aya dina carpon. Nah, dina pangajaran dinten ayeuna cekap dugikeun ka struktur carpon. Urang diteraskeun deui dina pertemuan antanapi lawungan minggon payun masih dina pangajaran carpon ya. Janten hideep sadayana ayeuna dinten ayeuna parantos terang naon eta teh unsur-unsur intrinsik. Ade minggon payun ulah dugi ka hilap.
naon wae unsur intrinsik teh kumargi bakal nyambung karena pengajaran mingguan payun. Urang diajar nulis karena carpon. Nah, satu acan ditutup, urang evaluasi heula. Anu pengajaran dinten ayeuna teh naon wae anu parantos dicangking ku hideuk. Evaluasina parantos disebar ku ibu dina classroom. Ku ibu di pasihan waktos kumargi soal oge sakenai di pasihan waktos kangge ngerjakeun 5 menit cekap bagus cekap kita hidup parantos ngatos dina materi dinten ayeuna pami teu aya anu ditaroskeun dicekapkeun dina pengajaran dinten ayeuna. Terus mudah-mudahan dina mingguan payun hidup langkung deui soson-soson ya. Langkung sumanget diajarna satu acan dibungkas ibu gaduh sisindiran. Jalan-jalan ka Cigentur tumpak mobil nuang payun sakitu nu kapihatur tepang deui minggu payun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.